Jokowi apa bisa bakalna ieu teh nyageurkeun negara sementara di deuleu ku ari langkah-langkahna terlalu berat ka ditu. Kuno mengamati masa najan di imah bae, oh bagus mah bagus bae, tapi kecenderungan hatina lain kepada bangsa nu beragama Islam. Di kumaha negara teh? Je marukan gua. Atuh cenah urang jeuleu bae maningan Megawati bae kondena geus seragam. Nah, sadek terus ke negara, karek coplok. Puguh kamari ge sabaraha nu coplok keur dicekel ku jana aset negara. Gideg nu ngarti mah. Dicekel deui ku saha tuh ieu teh? Ku Prabowo. Oh, can kanyahoan. Aya penyakit di jero anu sulit diutarakeun. Masih mangmang. Oh, mungkin ku Nasdem. Pernah menghasilkan naon nyana kan kos kitu. Dek nyekel negara teh lain sambarangan. Dementak direncanakeun karena ieu can pas pamajikan SBY bae lah urang taekeun. Atuh maning ditaekan ku SBY na. Ngaji diat jadi ke calon presiden. Nu mana ieu encan aya mantak bakal nangke dipilih mana ieu kuari keur neangan ke lembur. Kalembur jang calon presiden kamari geus dideuleukeun we tah budak tah keur nungtun kebo ieu asana ieu adil ieu jujur ieu lain lalagaan kuari keur di pikiran ku teras atas tentang capres anu bisa nyageurkeun negara berhadapan jeung barat. Mun urang kuari membaca kadinya deui inget ka almarhum Gus Dur. Ieu preteli dunia kabeh neuleuh. Aya naon ieu? Horenganan dek dirapihan. Dek nyageurkeun negara ngan bangsa can kuat jeung can paham. Lain nu dihanap nu dihambat mah teu gampang dilaluhurna. Sebab nu dititipan terlalu banyak. Kemudian engke bakal berlawanan. Mentak urang mun dongeng ka tukang deui loba nu kaduhung lain kula. Ngan teu diucapkeun ku para politikus teras atas. Sabenerna kaduhung. Aturan geus lain kos kieu negara urang. Kakarak ngartina setelah wafatna Gus Dur. Ngan teu bebeja isin. Aturan geus berubah wajah. Nu kamari ieu camat ngomongkeun dicekel ku Gus Dur mah cenah urang teu puguh naon nu kudu digawean poe ieu jeung naon nu kudu digawean poe isuk. Camat anu kurang mikir kos kitu. Kuari mulai karasa justru lu diteangan teh kuari manusia anu berpikiran kos Gus Dur saat kuari diteangan kos gitu sedengkeun kos Gus Dur ngan hiji-hijina nah ieu lah kandas moal ngomong gitu kula lamun kula henteu rek dijadikeun presiden. Presiden abal-abal. Panjang tah mun nyaritakeun negara bakal panjang. Menyelamatkan aset nu aya ge geus hese deuk dicokot deui. Komo mengembalikan nu 7%. Ulah kabeh keuna 50% eungap jasa. Satungtung kos ieu bae rakyat ieu tetep genjlong bae.
Nah iya kamari lamun mengamati ketika rancangan undang-undang dasar emang kumaha hasilnya kos kieu balik maka ieu mah ngobrolnya tekanan marukan kumaha negara urang kok teu mandiri kunaon sih hasil sekolah hasil belajar di luar negeri mantap naon rempugan mandiri jang bangsa jeung negara cenah itu mah kudu perang atuh masalah sebab teu perang mah moal pinter nganaon ge jelema mah perang aku pinter kamari ieu keur zaman urang perang jeung Belanda nu mantak kuari sesa-sesa aki-aki barisa penca gara-gara perang Pak kuari mah barang perang atuh penca parode deui Pak pada iya cadepu jotos tangkis set kapiring tek mantap hasil jotosnya kapiring gitu nya nah ieu mah keur carita urang ngaji ngan sakadar ganjaran koleksi agama di jero hate dan dilaksanakeun teu kaji kos kitulah keayaan di negara urang kieu-kieu jeung negara urang pamarentahna atuh dulur urang tetangga urang ya tetep bae urang secara pribadi mangageuing bae ai kageuing alhamdulillah henteu urang geus leupas tanggung jawab urang makin kadieu makin krodit negara urang makin parah ngeblesek aset negara geus dikuasai ku asing 70%. Mulai urang hareuda dek dikamanakeun negara urang 70%. Saha nu nentang dibukakeun ku kula. Aset negara geus puguh ku jelas-jelas rakyat nyaho nu can nyaho tinggal 30% deui ge eta mah nu geus kos kitulah nu mantak anu sanggup jadi presiden untuk memulihkan sakit anu kritis keur sakarat itu Indonesia dicekel suku aduh dicekel leungeun dicekel kaceli-celi nyeri ieu mah geus keur diimpus negara Indonesia saha nu bisa nyageun teh aya negara acak-acakan sih hade ka hareupna wallahu a'lam keur urang leutik dipimpin ku DPR nu rapi deres DPR nu eta zaman kolot urang geus areueuh kuari DPR nu kuari acak-acakan calon DPR nu bakalna leuwih acak-acakan ndek diharapkeun beres kumaha negara kiaina nu baheula gede karena Allah narapi di zaman bapak urang geus teu aya tek zaman-zaman kabeladiana kiai geus teu karena Allah acak-acakan isuk pageto di zaman anak urang hancur usiana sanu adi di karena Allah na jauh atuh geus eueuh kiai make sertifikat nah naonan kiai make sertifikat coba geus berarti ngaleungitkeun karena Allah ih ai anu karena Allah mandek dikiaikeun deuk teu sabodo aing mah magahan ngaji bae sia ka aing nyaikeun kumaha sia aing kabuyakeun kumaha sia ka aing mah ngaji terus sia ka aing sia bae terus nu penting ngaji pake beres sia ndek nyebut mang haji ndek mang tolol mang goblok gak salah karena Allah ngaranna ai ke sertifikat engke sertifikat kiai digadekeun ka bank Haji Pudoli geus siap bae nek ngagadekeun ujung-ujungna dek kumaha negara ji nu ngadidik karena Allah kos itu ujung-ujungna kabeh diulik urusan keduniaan iyalah kiai bermakna kapitalis ieu nu keur dikembangkeun di Indonesia teh ideologi kapitalis geus merambah ka kiai-kiai ka ustad-ustad Masya Allah
Deuk kumaha nasib bangsa ka hareup. Wallahu a'lam. Untung urang di Jawa Timur aya keneh kiai nu karna Allah. Sanajan direntok. Untung di Jawa Tengah aya keneh nu lillahi taala. Sanajan direntok terus. Disinisan terus. Karena Allah sia sinis. Rombongan sinis sia terus aing. Najalain ka sia ka Allah. Dingiaikeun sia ka aing. Heuy. Dek ka ustadkeun sia ka aing. Muangga. Dek na menghajikeun bae. Us. Dek si tolol bae atuh kumaha sia bae. Pokona aing mah ngaji karena Allah. Geus beres titik. Geus tukur make sertifikat. Untung di Banten masih kene aya anu karena Allah nulillahi taala. Lamun geus nu karar itu ndeu kumaha engke ka hareup. Ieu acak-acakan teh karena henteu lillahi taala. Nu mawa beres teh lillahi taala. Lurah neangan nu lillahi taala. Allahu akbar. Rapi gerage lamun lurahna karena Allah, camat karena Allah. Ngomong doang pan ku ari karena Allah. Bahkan mun urang nyaritakeun coba atuh lurah karena Allah aya jadi lurah sih karena Allah kumaha can nyaho-nyaho aja. Atuh komo ngalaksanakeun eta. Ya Allah ya Rabbi Karim kumaha